Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat Kepala Sekolah SMA Wisma Gama. Kuring hormati Bapak sareng Ibu Guru serta padamel SMA Wisma Gama. Oge babaturan kuring anu dipika cinta. Mimiti hayu orang muji ka Gusti Nu Maha Suci pikeun karunyana nu salawasna ngiringin urang sadayana sareng tiasa kumpul di tempat ieu dina kasehatan anu sehat teu kurang ti naon. Tepangkeun diri kuring dirap senipar salaku wawakil angkatan 32. Dina kesempatan ieu kuring bakal masihan diantara kalayan tema disiplin. Disiplin merupakan hal biasa dilatih. Pelatihan disiplin dipiara bisa ngabina diri, karakter, jeung katertiban. Dasarna disiplin penting. Hal ieu dilakukan supaya segala kegiatan anu urang lakukan bakal ngajalankeun secara teratur. Salaku tambahan, sikap anu disiplin oge ngajantankeun kegiatan anu ngajar diajar secara lancar. Tangtosna salayu sareng aturanna oge ngajantankeun murid anu disiplin tiasa janten panutan pikeun murid sanes. Urang kedah nerapkeun disiplin dina kehidupan urang. Salah sajinya nyaeta lingkungan sekolah. Datang ke sekolah tina waktosna, kerjakan PR. Nurut kana aturan sekolah merupakan bentuk disiplin nu gampang pisan dilakukan, tapi hanjakalna kadang-kadang oge dilanggar. Ku sabab kitu rancangan kuring sareng oge pribadi hayu urang nerapkeun rasa disiplin ke diri masing-masing, khususnya di lingkungan sekolah. Ku sabab unggal tindakan positif anu kita lakukan eta bakal nguntungkeun pikeun diri sendiri jeung pikeun sekolah. Hayu asa kita ulit dikokor dina kihiyang. Hayu urang terapkan disiplin sabab nguntungkan diri orang. Eta sadayana ti kuring dina pidato anu judulna wani mimitan disiplin. Tanpa ngurangan hormat kuring, gira nyungkan hapunten maaf. Upami aya kecap anu kurang dipikareseupeun. Kuring pribadi ngaharapkeun diantara ieu aya mangpaatna sareng dilakukan. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.